Persahabatan teh kawas kembang, lamun dirawat ku hade bakal mekar endah, tapi lamun dibiarkeun bisa layu. Kadang aya angin kenceng anu ngancurkeun, tapi lamun akana kuat tangtuh tetep hirup. Ieu carita ngeunaan dua babaturan anu diuji ku salah paham. Aduh, ayah kok tidak datang. Itu cenah rek latihan pisan bareng. Masa janji sorangan tapi dia tidak datang. Hapunten Naura, abdi telat. Telat. Di tadi kayaknya abdi nungguan. Demikiran perasaan batur atuh Alea. Sakedap tadi, abdi kudu mantuan ibu belanja. Abdi pikir anjeun ngarti. Anjeun sok kitu wae alasanna. Abdi capek lamun karasa serius dina babaturan teh sorangan. Jadi, nurutkeun anjeun, abdi henteu serius. Lamun serius moal ngantep abdi nungguan kieu. Mun kitu, meureun leuwih hade, anjeun neangan babaturan sejen. Hah? Maksud anjeun kumaha? Abdi teu hayang terus-terusan disalahkeun. Padahal abdi oge usaha. Lamun babaturan ieu ngan ukur nyusahkeun, nya mending cukup. Alea antosan heula. Hapunten Alea kamarina abdi kabawa emosi. Abdi teu mikir yen anjeun kamarin boga kasibukan. Abdi oge minta hapunten. Kuduna abdi nyaritakan di awal, sangkan anjeun teu salah paham. Abdi sieun kalingetan, anjeun makana abdi sok diambil ambek. Sarua, abdi oge sieun anjeun ninggalkeun abdi sanggeus kajadian kamari. Abdi janji, ayeuna mah rek leuwih sabar. Abdi oge janji, rek leuwih jujur jeung terbuka ka anjeun. Sasobatan salawasna.